warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika wa salamun ala mursalina salaman tasliman daima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi min basharin aw syaitanin aw sultanin aw syariqin aw hasidin aw sahirin aw zalimin aw jami'il makhluqati zalimina zahiran wa batinan dunyan wa ukhran min umurid dunya wal akhirah farduduhum fi tikasi wa qulubuhum fi wiswasin wa awbiqhum minar rijli ila ra'si la sahla yajada wala jabala yaqta bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bihaqqi hadhil ijabah wasyafa'ah wal karamah wal ma'unah wal i'anah wal barakah wassalamah min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfu ruhin alfu malaikatin alfu mu'jizatin alfu karamatin alfu ma'unatin alfu i'anatin alfu barakatin alfu khususiyatin alfu fihin fi hadzal majlis wa fi hadzis sa'ah wa fi hadzal wilayah wa fi hadzal jamaah bi barakati habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahlul baiti sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il awliya'illahi ta'ala wa syuhada'i wa salihin wal fuqaha'i wal ulama'il 'amilin was salihin wal mu'minin wa khuddam rabbil alamin ya muqaba ya autad ya abdal ya gauth ya umar ya akhyar ya rijal Allah ya salihin ya mu'minin ya khuddam rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah bi hurmati sayyidil mursalin wa bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Waqala Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Rahasia menuju kana ridho'na Allah subhanahu wa ta'ala teu aya deui syarat mutlak anu paling utama bila mana orang dek menuju ka Allah orang kudu apal jeung Allah. Bila mana orang dek menuju ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maka orang diwajibkeun apal jeung Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang dek nuturkeun para ulama maka diwajibkeun keur diri urang apal ka eta ulama. Naon sababna? Sabab jalan menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala keur pangkat urang teu aya deui walti para ulama.
teu aya deui cara iwalti mendekati ulama. Margi ieu ulama adalah wakilna atanapi penerusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu ulama anu bakal nyambungkeun diri urang ka Kanjeng Rasul, ieu ulama anu bakal nyambungkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib keur aranjeun deukeut jeung ulama, baik secara khususia melalui pengajian mingguan bulanan atau kedekatan secara umum dina salak-salak kacape, dina salak-salak kariweuh, loba ngariung di tempatna para ulama. Ceuk kasarna balik teh kebon ngareureuhkeun kacape di buruan imah ajengan, itu untung di posrona ngareureuhkeun kacape, ngareureuhkeun karipuh nungguan maghrib. Nah, itu bagus di tempat-tempatna para kiai. Nyata anu kiai teh ajengan teh golongan ayeuna warasatul ulama, pewaris para ulama. Bila mana ayeuna jalma hayang meunang ridho Allah, jauh tina majelis-majelisna para kiai, para ustad, para ajengan, maka mustahil eta jalma bisa mendekati kana amaliyahna para ulama. Mustahil bisa mendekati kana amaliyahna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil oge ngamunangkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Margi pantokna surga di akhir zaman anu tersisa adalah kiai-kiai, ajengan-ajengan, ustad-ustad anu ieu teh lain ari ulama mah. Ulama warasatul anbiya mungkin can kaasup, tapi masih masuk karena kategori warasatul ulama, pewaris para ulama. Maka di akhir zaman anu hayang meunang ridhoana Allah, anu hayang jadi ahli surga, pantokna adalah para kiai, para ajengan. Naon sababna pangna ayeuna harus mendekati para kiai? Margi teu aya deui jalma anu paham ka para ulama iwati kiai. Karnaon cenah urang paham ka para ulama sabab teu aya deui anu paham ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iwati para ulama. Naon sababna pangna urang ayeuna kudu paham ka Rasul? Sabab teu aya deui anu paham ka Allah angin Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedengkeun urang hayang meunang ridona Allah. Maka bila mana kiai dijauhan, ajengan dijauhan, sesuatu hal anu sangat mustahil keur setiap manusia ngameunangkeun ridona Allah Subhanahu wa taala.
Sementara berbicara masalah tujuan nyaeta perkara anu terakhir aya di manusia, ia membutuhkan didikan anu khusus, membutuhkan bimbingan anu khusus. Margi seueur jalma hayang menang ridona Allah, tapi ternyata kalah menang benukna Allah Subhanahu wa taala. Lain ngamenangkeun ridho Allah, kalah ngamenangkeun azabna Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab tujuanna bener, carana salah. Sedangkan anu ngaran tujuan bener, ia diwajibkan sesuai dengan cara. Tujuanna kudu bener, carana ge kudu bener. Sabab bila mana tujuanna bener, carana salah, maka hasilna ge bakal salah. Cara contoh ayeuna hiji jalma mapatahan kanu jadi anak, tujuanna mah bener, hayang anakna jadi jelema anu alus, hayang jadi jelema anu soleh. Papatahna make Quran, make hadis, make kitab, geus bener papatahna mangeun carana salah. Panon bolotot, sumut sesentak, suku gegeblik, leungeun ngalayang, kana awak budak. Najan tujuanna alus, papatahna alus, cara anu salah ngajadikeun hasilna oge salah. Si horeng teh sugan teh budak teh cicing teh gitu nurut, sing horeng stres. Sur kajantenan sapertoskeun kitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun dina sebagian ayeuna hadisna, utlubul halal bikasbil halal. Suprih harta nu halal make cara anu halal. Dikiaskan ku para ulama karena masalah didikan. Alhasil didik diri anjeun jeung keluarga anjeun ku didikan anu bener, kalawan make cara anu bener. Taya mangrupakeun syarat mutlak. Sabab bila mana ayeuna urang carana salah, maka bakal menghasilkan perkara anu salah. Contoh, dumeh-dumeh saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu nyupri harta anu halal. Ya. Dalam arti urang teh ngabutuhkeun doma. Taya teh ngabogaan doma teh kudu make cara anu halal, nah dipenta, nah dibeli. Itu barangna halal, carana ge halal. Tapi ieu doma bisa jadi haram najan ieu doma halal bila mana make cara anu salah. Nyaeta ku cara menang maling. Jadi spontan perkara anu halal ge ari carana salah menjadi salah hasilna. Tah sementara masalah ilmu tasawuf, ilmu tasawuf adalah ilmu anu berurusan sareng ihsan. Sareng ihsan.
ya. Ilmu tasawuf, ilmu suluk adalah ilmu anu berurusan sareng ihsan. Anu ieu masalah ihsan bakal bisa aya dina diri hiji jalma bila mana Islamna geus angeus. Ya kaislaman ge bisa aya kalawan angeus bila mana imanna angeus. Nah, maka alhasil orang moal bisa nyebut ayeuna ngabahas masalah ihsan bila mana imanna masih kene acak-acakan. Moal bisa ngabahas masalah ihsan bila mana keislamanana masih kene ruksak. Naon sababna? Sabab anu malatar belakangi ayana keislaman teh adalah iman. Ku ayana iman percaya ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yen Allah teh pangeran, yen Kanjeng Rasul teh adalah utusanana, percaya iman teh kakara tidinya wani ucapkeun dua kalimat syahadat menyatakan diri masuk Islam. Itulah orang kafir. Jadi iman heula, Islam terus Islam. Nah, sanggeus aya iman jeung Islam, dina keimanan aya aturanana, dina keislamanna oge aya aturanana. Maka ihsan mah untuk memperbaiki yang baik. Jadi lain dek ngomean anu goreng. Ari ngomean anu goreng hayang halus mah aya dina keimanan jeung keislaman. Ta'ar ihsan mah rek ngomean anu alus supaya leuwih alus. Maka bila mana orang rek masuk kana ihsan, dina kaayaan diri orang goreng moal nyamuk. Naon sababna? Sabab beda ranah. Ari ranahna ihsan mah rek ngomean anu alus supaya leuwih alus. Ta'ari iman jeung Islam mah dek ngomean kafir supaya jadi muslim, ngomean salah supaya jadi benar. Ngan bila mana keimanan orang masih kena ruksak, keislaman orang masih ruksak, terus lompat kana ihsan, rek naon anu dialuskeunana da tubuh goreng kabeh. Amatak para ulama bahulama mundina masalah ilmu thariqah jarang aya anu ditalkin tara rusuhan nalkin tara diasakeun heula keimananana, diasakeun heula keislamanana kakara ditalkin. Sabab lamun iman masih kene atah, keislaman masih kene atah terus ditalkin engke ngawirangkeun thariqah. Naon sababna ayeuna loba thariqah qadiriyah ruksak, thariqah tijani ruksak, thariqah rifai ruksak. Lain ruksak thariqahna tapi ruksak jelemana. Naon sababna ruksak jelemana? Atuh iman masih keneh ruksak, keislaman masih keneh ruksak. Ihsan diasupkeun dek ngaluskeun naon? Dek ngalusan naon? Nu puguh ge omeaneun kabeh. Ihsan mah da urusanna teh ngacet butuh dina bangunan mah. Ngacet. Sabada tihang beres diadekeun, sabada tebok beres diadekeun, terus dipelur, ditaplok, terus diaci. Beres kabeh kitu profilna sagalana geus masang. Nah, finishing kakara make cat teu keur ngagelisan eta tempat. Itulah ihsan. Dek dicet kumaha? Tengok encan ditaplok. Itu tihang encan diaci. Dicet. Jadi lain salah cet eta mah salah bangunan. Matak bila mana ayeuna loba jalma-jalma ahli thariqah ruksak akhlakna, itu lain thariqah anu salah, nu nalkin belegug. Iman can dibenarkeun, keislaman can dibenarkeun. Geus diasupkeun kana thariqah khususiyah. Matak tong aneh.
dikir sapoe nepi ka ratusan kali. Tong aneh. Teu matak ningkatkeun keimanan, teu matak ningkatkeun keislaman. Keur kedul dikir belikan anger gede amok, anger gampang kasinggung, anger teu boga duit, stres. Salaki jeung pamajikan anger pasea dulu jeung dulur anger pasea. Meh talkin. Geus talkin beuki ka cida. Oh akang mah atuh da tos lebet toriko akang teh atuh. Pikiran teuing edan teuing henteu. Akhirna encan diomean keimananana, encan diomean keislamanana, geus langsung dikena ihsankeun. Maka eta lin ibaratkeun hiji bangunan anu encan ditaplok, encan diaci, tihang encan beres langsung dicet. Tungtuna teh kalah rujit ningalina oge. Berbulan-bulan zikir, berbulan-bulan cicing dina tariko, berbulan-bulan karuksakan anger teu robah. Keimanan jeung keislaman anu aya dina waktu ayeuna teh keimanan jeung keislaman anu 3 tahun katukang we. Anu reuas keneh poho kana duit daripada poho jeung kalih. Sok urang poho kalih reuas teh. Hah? Reuas teu? Hah? Teh esuk-esuk nepikeun ka ayeuna sabaraha jam urang eling ka Allah. Sabaraha jam pohona. Aya ngarasa dosa dina hate poho ka Allah. Hah? Reuas teu? Perasaan sim kuring asa reuas keneh pohonna geulang. Boga gelang anyar keneh pohonna nu reuas. Asana reuas keneh eta. Laras. Ai berarti iman ruksak keneh. Ruksak keneh. Mata ulama-ulama baheula nu diinyakeun teh ngailmuan heula keimanan, ngailmuan heula keislaman, thariqah dipelajari sebagai tabarruk. Ngalalanya. Mata begitu ditalkin teh langsung jadi. Langsung jadi. Naon sababna sabab anu ditalkinna nu geus beres imanna, nu geus beres islamna, tinggal finishing. Itu mun dina bangunanna bangunan geus ditaplok, bangunan geus dipelur, bangunan geus diaci, dicet halus katingalina teh. Nah eta mah tong aneh. Bila mana orang dikir terus menerus, baca la ilaha illallah terus menerus, tapi tidak meningkatkan keimanan. Ukur jadi rarasaan asa ningkat. Padahal kenyataan nama diadukeun jeung duit eleh. Eleh. Naon sababna sabab terkadang dikirna oge karena hayang beres masalah, kan kitu nya. Karena hayang lancar usaha. Tuh itu salah satu permasalahan naon sababna dikir anu dijalani ku urang teu matak ningkatkeun keimanan, teu matak ningkatkeun keislaman. Naon sababna? Sabab latar belakang dikirna ge pun kana hakanan. Anu kalintang didoakeun dicintai. Atau kumaha urang ayeuna teruskeun we alus. Kada kumaha kene dan teh joglokna ge paling ka surga mah. Muga-muga urang sadaya ulah munur dina kehalusan. Naon sababna ada nungguhan bener heula iman bener heula Islam mah dalam arti keiman kailmuan Islam kailmuan kalah moal kasorang kalah kaburu paeh manten mantak ayeuna mah keureuh we kabeh sa iman dikeureuh ka Islam mah dikeureuh masalah Islam ge dikeureuh kitu kabeh dikeureuh. Ngan bila mana muncul sebuah pertanyaan naon sababna urang itu zikir terus menerus tapi iman diam di tempat, keislaman diam di tempat, tong aneh. Naon sababna? Sabab urusan ihsan teh erek ngalusan anu geus alus.
Ari ieu posisina barang anu rusak dialusan dicet. Bangunan nu can anggeus dicet nya wayahna we. Itu. Tapi ku zaman ayeuna mampan bisa dijadi variasi majarkeun teh model baru. Pasang tembok teh di pelur teh naon langsung dicet ayeuna pan aya. Meureun sugana itu asup ka dinya. Komo pandek nyeun kolam mah teu dilemeskeun bahkan digarijudkeun. Itu loba legok loba nu acak-acakan langsung we dicet. Majarkeun teh gaya-gaya leuweung heukeun bae. Itu segan we asup ka dinya. Ngan saur ieu ulama min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Akibat tina ngajauhan kiai sehingga jauh jeung ulama. Jauh jeung ulama, jauh jeung rasul, jauh jeung rasul, jauh jeung Allah. An akibatna bila mana geus jauh jeung Allah maka lain Allah anu bakal jadi andalan keur diri urang. Dina rumah tangga teh bakal tenang keneh jeung duit, aya duit hate tenang, eueuh duit hate gempeur. Itu. Naon sababna? Atupan iman ka Allah nage jeung Allah nage can apal. Ngaku Islam agamana bet dina kaislaman nage can beres. Maka akhirnya bakal lebih dekat jeung salian ti Allah. Ku sabab deketna loba keneh jeung salian ti Allah ya, maka bakal loba putus asana, bakal loba stresna, bakal loba stresna daripada tenangna. Itu naon sababna pangna loba stresna, loba putus asana daripada tenangna, daripada nyamanna eta hate teh loba keneh rungsingna, loba keneh liurna. Sabab anu menjadi andalan dina kahirupanana situasi jeung kondisi. Itu mentak situasina teh keimananna teh kumaha pasaran we lamun loba duit rada tenang hate teh, tapi iman mah teu ningkat anggar di dinya. Tapi ku ayana duit jadi tenang kana hate. Aya dahareun loba di imah teh keur urang aya keur budak aya tenang kana hate teh. Itu eueuh dahareun gempeur. Ya semetinya we. Sementara urusan situasi moal aya nu anger. Kabeh bakal berubah. Bakal berubah. Maka bila mana ayana situasi diri mengikuti karena perubahan situasi, keayaan diri mengikuti karena perubahan situasi, ya jelas bakal leuwih loba stresna daripada tenangna. Naon sabab situasi selalu tidak bersahabat. Situasi selalu tidak bersahabat. Nah, di dia ngabutuhkeun ayeuna perubahan, berusaha mengenal Allah, berusaha mengenal utusan Allah, berusaha mengenal agama sorangan kalawan benar. Naon sababna? Sabab situasi akan selalu tidak bersahabat. Ngaran di dunya teh Bu Pak, lain perkara nu ngeunah, lain perkara nu ngeunah, gumpur kabehanana. Nu boga duit stres ku boga duitna, nu teu boga duit nu sangsara stres ku sangsarana, nu beunghar stres ku beungharna, nu cager stres ku cagerna, nu gering ge stres ku di stres kabeh sebenarnya. Itu stres kabeh. Urang keayaan sangsara stres ku kasangsaraan. Bere we beunghar stres keneh. Pamajikan stres keneh awewe teh najan geus beunghar. Nah cenah mikiran sangsara lain da sangsara mah geus mikiran naon salaki jeung salingkuh kitu kan.
stres kene asa laki cenah bager sieun aya bangsrat aman sieun pae mobil weutuh kene tanah lega kene imah kakara beres. Jadi mata aya beres di alam dunya menu beungar stres anu sangsara ge stres. Lamun seug teu dibarengan ku kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala maka sangat berbahaya, bakal tersiksa diri orang hidup di alam dunia. Bakal tersiksa. Nah, maka dina ieu hikmah sebagian tanda-tanda jalma anu neleukeum nyarane hatena karena situasi jeung kondisi maka eta jalma sok gampang putus asa, sok gampang stres, sok gampang rungsing. Akibat naon nyarane na diri karena situasi jeung kondisi. Sementara situasi dan kondisi akan selalu berubah-ubah. Moal pernah bersahabat, moal pernah. Moal aya kahirupan hiji jalma di alam dunya akur jeung kahayang hatena moal aya. Naon sababna? Sabab ieu ngajadikeun hiji tanda kana aya zat anu maha ngatur. Untuk memperlihatkan ayana pangeran, ayana Allah anu geus nyiptakeun makhluk. Anu ieu pangeran teh zat yang maha mengatur. Maka moal aya jalma anu hirup di alam dunya akur jeung hayang hatena. Karena ieu kahirupan lain urang anu erek ngatur, tapi justru Allah anu dek ngatur urang. Jadi lain urang anu dek ngatur kahirupan, lain urang anu dek ngatur ka Allah, tapi justru Allah anu dek ngatur ka diri urang. Sepanjang diri urang tidak siap diatur ku Allah, sepanjang itu pula stres bakal terus aya, rungsing bakal terus aya, moal pernah lepas. Terkecuali karungsing, putus asa, stres, moal kapangih, terkecuali ku jalma-jalma anu siap diatur ku Allah. Maka kunci pertama dina masalah ihsan, dina masalah ihsan, dina masalah ilmu tujuan adalah siapkeun diri diatur ku Allah, siapkeun diri diatur ku Rasul, siapkeun diri diatur ku keimanan, siapkeun diri diatur ku keislaman. Bila mana diri geus siap, maka ketenangan bakal muncul, ketenangan bakal muncul. Tah keur ngeusian ieu siap aya 4 rupa. Jadi ngesian kasiapan orang, siap diatur ku Allah, siap diatur ku Rasul, siap diatur ku keimanan, siap diatur ku keislaman. Tah eusina teh aya saberiji cenah Bu? Oh, 4. Ya melong kosong. Panon melong gitu ngan sirah geus teuing di mana. Mudah-mudahan si menanganyaran di hadapan Allah, amin. Paling dicatat kemudian di hadapan malaikat si ibu jeung bapak-bapak ngaji posisina awak di masjid hate teuing di mana gitu. Awak aya di masjid hate geus di luar masjid dari gitu ditulisna teh. Sok jujur malaikat mah. Jadi orang teh harus ada kesiapan.
zaman teu siap maburipu. Nomor kahiji keur ngeusian urang siapna diri diatur ku Allah, diatur ku Rasul, diatur ku keimanan diri, diatur ku keislaman diri. Aya 4. Nomor kahijina urang kudu siap ngaji. Da kudu daek ngaji. Ulah ngarasa cukup ku pangajian saminggu sakali ulah. Moal cukup. Komo ku pangajian sabulan sakali jauh teuing. Awak anu sakieu ruksakna, diri nu sakieu pejetna, rek diomean sabulan sakali mustahil beres. Matak tong aneh, bila mana aya jelema geus teu ngaji geus mang tahun-tahun cenah naon ngajina bulanan, tapi kalakuan anger keneh teu pantes sabulan sakali atuh. Bet abdi oge anu moal poe pan hese rek bener teh, komo sabulan sakali. Siga ibu-ibu boga penyakit nyeri huntu. Datang ke dokter, cek dokter, wah ini sakit gigi. Nah ini obatnya. Makan sehari 3 kali. Balik ke kaima. Diopi sebulan sekali. Cager mah. Lain salah dokter, lain salah obat, dosis anu salah. Itu lain salah ajengan. Lain salah ilmu. Ieu mah dosis. Nu diandalkeunna sebulan sekali. Datu lamun ayeuna aya jelema nya di mana bae di majelis Al Yasin ngaji sabulan sakali jadi jelema soleh, abdi nu pangheulana komplain ge moal batur. Gusti nah itu ngaji sabulan sakali geus jadi jalma soleh, ari uing moal poe can soleh-soleh. Wah ieu mah teu adil kitu gawe mah. Tuh. Jadi permasalahan anak dosis. Lain salah anu ngaburuk, lain salah ilmu. Ayo mah dosis ngaji nawe anu kurang. Nah, maka para ulama membagi 2 sistem ngaji. Ya. Hiji aya ngaji bari ulin. Ngaji bari naon cenah? Bari ulin itu nomor kahiji. Siga kumaha siga kieu. Teu teh ngaji bari ulin. Awakna di masjid panuna kahareup hatena mah nganyang ka mana we ulin teh. Itu pikiranana ka mana we nu hayang geura angeusan. Anu hayang gerak ka imah, anu hatena nya geus pokona mangidar we hatena mah lah di awak-awakna sate di masjid teh ieu ngaji bari ulin. Naon anu hasil? Moal hasil ilmu bu pangalaman paling matak beres ngaji naon cenah tadi diterangkeun ku ajengan teuing asrama naon nya tadi teh bukan naon tadi teh pokona malah kitu we ese ngomongkeun ada teh apal teh apa da ngider awak hatena. Teu polana ngaji bari ulin. Naon anu meunang? Ilmu 20%, pengalaman 80%. Pengalaman ngaji wah ti magrib wiridan nepi ka cangker ripuh nepi ka nunutan dibelel-belel panon teh pangalaman eta teh dibejakeun ka anak insu. Wah nini mah baheula nagog di masjid naon ni nunutan cenah kitu. Jadi pengalaman. Adapun perubahan terhadap diri hampura agak sulit. Sok we rasakeun ku diri urang nu ngaran pengajian bulanan geus sabar puluh kali. Ada kurang anu goreng memeh ngaji aya keneh ya aya bahkan beuki macuh siga nu titirah kadon kancu tuh kan anu ngaji jeung nu teu ngaji geus sarua we anger tapi aya bedana aya
aya beda nama naon sana beda na jalma anu teu pegat ngaji aya dina pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Tong amin. Can ngadoa. Imah teu ngor ngadenge hampura amin. Jadi anu sok ngaji mah aya dina pangampurana Allah. Mudah-mudahan geus sing dihampura. Sok aminan atuh. Ari geus ngadoa teu diaminan kumaha. Eta bedana teh. Ari nu ngaji mah dibarengan hirupna aya dina pangampurana Allah dan aya ganjaran ngaji. Ari anu teu ngaji mah encan dibarengan ku magfirahna Allah. Naon sababna? Sabab encan aya jalan. Da jalan datangna pangampura Allah teh ngaji. Itu maka bila mana orang teu daek ngaji maka jalan pangampura ti Allah encan aya jalan dek datang ka urang teh. Mata kudu teu ngaji mah wayahna encan dibarengan ku pangampura ti Allah. Eta bedana teh. Adapun urusan ayeuna perubahan diri mah nya sarua we jeung nu teu ngaji. Naon sababna? Atuh da sabulan sakali ngajina ge. Dibarengan ku ngideng. Itu. Padahal urang teh ngaji teh ieu teh sabulan sakali sabulan sabaraha poe? 30 tutina 30 poe sapoe. Henteu sapoe oge deui. Sabaraha jam? Teu saputing acan. Tina 30 poe. 30 poe genep jam dipake ngaji da salila atuh. Lamun ayeuna kurang dihitungna per tahun. Sabulan teh 12, satahun teh 12 bulan. Tina satahun 12 kali ngaji. Anu cek urang asa mineng teh asa cikeneh bulanan geus bulanan we. Kamari bulan sebulanan asa mineng teh. Ternyata geuning dihitung mah dalam 1 tahun teh ukur 12 kali. 15 bulan 12 kali. Da sabulan sakali pangajina. Sedangkan ari satahun teh 360 kidu diajak di cokot lempeng we lah ngarah teh hese. Dirad ieu mah 360 poe we geus. 360 poe 12 poe dipake ngaji. Masih kena nyebutkeun minang. 12 poe dipake ngaji tina 360 poe. Encan dipotong libur. Kan 12 poe teh. Ku libur 3 kali gebeureun nyesa salapan. Komo liburna 10 kali mah nyesa 3. Jadi waktu ngaji teh kacida pisan saeutikna. Tapi eta nu ngaran hoream kajenting di tah mangul paresa karung daripada init ngaji. Ku horeamna gitu. Daya syarat anu nomor kahijina teh untuk mengisi kesiapan orang kudu daek ngaji. Kudu daek ngaji. Metode anu nomor kahiji ngaji bari ulin. Sepertikeun ayeuna. Awak di masjid hatena mangid ngidar. Ilmu ya 20-30% bisa didapat. 80% atau 70% pengalaman. Jalur anu nomor kedua adalah ulin bari ngaji. Tapi jalur anu kedua ulin bari ngaji. Lamun ulin bari ngaji mah
berarti eta mah masuk kana bimbingan. Loba konsul ka para kiai, ka para ajengan, loba komunikasi, minang nganyang, itu ulin bari ngaji. Dek mana dek ulin, kamana katan ajengan, ulin nama gitu. Ngan kesab ka imah ajengan, balik nanti menang ilmu. Itu Bu. Ulin nama kamana ka kebon ka sawah ku sabab di belakangna ada bimbingan, maka init ka kebon teh keimanan ningkat, kasolehan oge ningkat sabab berjalan di balik bimbingan anu jadi guru. Nah, jadi metode nanti aya dua, hiji ngaji bari ulin, kaduana ulin bari ngaji. Anu ulin ngaji bari ulin mah ya seperti kieu, awak di masjid hatena mangider, atawa anu masantren. Masantren beung ka ditu, masantren beung ka dieu teh ngaji ngan bari ulin. Matak nu baralik masantren, ketika panghijeng babaturan teh lain ngadongikeun ilmu, ngadongikeun pengalaman we, pengalaman ditampi ku awewe, pengalaman maling lauk. Pengalaman nu ramena teh eta we. Pengalaman ulin ka ditu, ulin ka dieu. Kumaha ilmu? Nya eta bingung we ilmu mah. Itu pan hanya sekian persen beunangna. Itu pola ngaji bari ulin anu meunang teh pengalaman. Gegede nama. Metode anu nomor kaduana adalah ketika orang aya namun santri mages rumah tangga, nah ngaji can wajib eureun. Sebab urusan ngaji mah diwajibkeun nanakeun nepikeun ka napas terakhir. Kakara eureun ngaji sapaehna. Maka masuk kana metode anu kadua naon ulin bari ngaji. Tadi dia ayakna ilmu mah. Lamun ulin bari ngaji maka nu dihasilkeun 80% mendapatkan ilmu, 20% pengalaman. Matak para ulama jaradina teh ku sabab ayana bimbingan. Itu. Ayo metode anu kadua. Nah, alhasil baik metode anu kahiji kudu dijalankan, metode anu kadua kudu dijalankan. Kernaun eta keur ngameunangkeun ilmu. Kernaun cenah ngameunangkeun ilmu. Lir ibarat sapertikeun kieu. Siap kena ya teh? Siap kena siap? 9:30 tapi. Hah? Ieu na siap ngaji siap balik ya. Sigana gedena kana balik ya teh. Kana ngeusan. Kieu ya contoh kieu. Ngaji bari ulin. Ngaji bari ulin mah dicontohan sapertikeun kieu. Awakna di masjid panonna melotot hatena ngidar. Nya. Nunggus di imah, nunggus na sarung, nunggus na kasur gitu. Ngidar anu ka mana gitu nu mikiran hayang bonghar aya wae teh. Nu mikiran aduh isuk keur mayar setoran di mana aya wae teh nu kitu keur ngaji teh. Aya deui metode nu kadua teh nyaeta ulin bari ngaji. Eta mah awakna ka kebon, ka sawah, ka pasar. Tapi dibalik bimbingan anu jadi guru. Hampura. Boro-boro ning aya ilmu najan aya ilmu lepas dari bimbingan cilaka.
cilaka kabehanana moal aya nu salamet. Nah cenah anjeungan bisa kitu kieu ya contoh nu kahiji jeung nu kadua. Misalkan orang teh erek nyeun lang layangan. Yo senang layangan deh kan bae ngarah gampang ka hati ari mineng kadenge emang. Gitu. Lamun urang aya erek nyeun lang layangan, ari lang layangan tina naon bahanna? Tina awi, di antarana aya awi. Apakah orang ini teh kebon awi teh langsung mangihan rarancang? Henteu. Biasa we tangkal awi. Tuh, tangkal awi. Dituar awina. Terus dibelahan, terus ditek-tek, terus dibelahan. Geus beres dibelahan terus dirautan, anu dijieun jajangkung, anu dijieun naon kieu teh? Jangjang. Dijieun jajangkung, dijieun jangjang. Jadi ieu jajangkung jeung jangjang teh moal mangih di kebon awi moal mangih. Ngan ieu jajangkung rarancang lang layangan eta teh tina awi. Ngan lamun urang ini teh kebon awi moal mangih rarancang moal mangih. Kabehanana ge tangkal. Nu urang kudu dituar, kudu ditetek, terus dibelahan, terus di rautan. Bedana siga muludan mun aya nu nanyakeun dalil muludan dina Quran da moal mangih. Da kebon awi eta mah. Itu. Jadi sote dalil muludan bila mana geus diproses. Geus proses. Ku para ulama kakara jadi dalil. Daya bedana seperti kenang layangan tadi. Terus diproses, dijieun rarancang. Geus dijieun rarancang terus di tali kurantengan make benang. Terus di pasangan kertas. Terus di gambaran. Terus make tali timah. Jadi we layangan. Taya pembentukan ngaji bari ulit eta. Cicing tadi pasantren lain jelema pinteran masuk ke pasantren teh jelema bodoh. Tadi dinya di pasantren diolah, dididik, gitu, diilmuan. Jadi kasebutna teh jalma anu boga ilmu. Jadi halang layangan. Balik di pasantren cek batur jalma boga ilmu. Nah, berarti ieu lamun dina awi mah geus beres jadi lang layangan. Pung weh diapungkeun. Nasibna lang layangan mah kudu diapungkeun. Ada fokus ya. Ngarah teu salah paham. Ujung ngarah apal deh. Begitu diapungkeun. Ieu lang layangan aya nu ngapungkeun atau ngapung ku sorangan? Aya nu ngapungkeun. Make kenur. Dina golong, anu golongna dicekal ku jelema. Leres? Ieu lang layangan adalah diri urang. Kenur adalah tali silaturahmi. Anu nyambung ngagolong jeung jelema anu naon anu nyakal kana golongan saha anu jadi guru tah eta. Sabab lamun lang layangan aya ngapung dikaitkeun kana awi. Sanajan lang layangan alus pasti nyangsang kana tangkal kai atau nyungsep kana sawah. Tapi ku sabab lang layanganana naon nyamung ka kenur jeung golong anu golongna dicekal ku jelema kudu ngapungkeunana ketika lang layangan nyereng kana tangkal kai berean belokeun deui kana lenglang nutu ka hanap berean naik deui ka luhur nang tayung teuing ka hanapkeun saeutik kusaha kudu ngapungkeun. Ketika jalma geus beres ngabogaan ilmu, untuk mengamalkan ilmu itu tidak bisa sembarangan. Butuh bimbingan. Balik teh masantren datang ke masyarakat, ngamalkan ilmu teu kapake ku masyarakat.
naon sababna da sangsara. Muncul pemikiran dina dirina lamun hayang ilmu manfaat eueuh deui carana iwati kudu beunghar heula. Kakara ieu ilmu bisa didenge ku masyarakat. Akhirna pinah tina ngamalkeun ilmu terus usaha heula tujuanana supaya boga duit jang modal ngamalkeun ilmu. Bener atawa salah ari kitu? Mikir kitu bener atawa salah? Hah? Geus teu bisa ngajawab berarti geus parah ieu tunuhna ya. Balik ti ilmu, balik ti pasantren, datang ka lemur ngamalkan ilmu teu didenge ku masyarakat karena sangsara. Sanggeus kitu eta santri eta jalma anu mukim nu beres masantren berpikir aing kudu usaha heula supaya boga duit. Geus boga duit mah urang boga alat boga senjata keur ngaji keur mapatahan masyarakat. Sabab ku masyarakat teh nu dihargaan teh wati nu boga jabatan jeung anu beunghar. Berarti urang kudu boga duit heula ya. Lamun ilmu hayang nepi ka masyarakat. Bener atau salah mikir kitu? Hah? Kira-kira anu akhirna usaha heula. Terus geus usaha berusaha ngamalkeun ilmu. Taya kabagi dua pendapat. Kahiji aya nu ngahukuman bener, kadua aya nu ngahukuman salah. Masalah bener jeung salahna eta si jalma anu bakal manangtukeun adalah nu jadi guruna, lain pribadina. Lain pribadina. Tuh bila mana aya nu ngabimbing. Misalkan lang layangan geus nyareng kana tangkal kai, lang layangan mah moal nyahoeun manahanana lamun ngadeuketan tangkal kai bakal nyangsang moal nyahoeun. Tapi nu ngapungkeunna mah nyahoeun. Hiji jalma beut usaha tani misalkan moal nyahoeun picelakaeunana, moal nyahoeun pirugieunana, moal apaleun. Tapi anu ngabingbing mah bakal nyahoeun. Matak bebeja anu ngabingbingna dek usahakan anu ulah eta teh nyarek teh lain nyarek beunghar. Wah mun ulah boga guru teh urang beunghar teh nyarek dek usaha ge lain eta teh tangkal kai ke maneh nyangsang di dinya. Teu aya anu ngabingbing mah. Eta. Matak bener jeung salahna eta pagawean lain jalma anu rek migawe anu nangtukeunna tapi anu ngabingbingna. Oh berarti di dia ayana babarengan jeung ulama gitu. Alaikum bimujalasatil ulama hiji eta. Kadua wastima'i kalamil hukama. Alaikum bimujalasatil ulama wajib anjeun cicing bareng jeung ulama. Naon dalam proses pembentukan langlayangan timiti awi dibeulaan dirautan terus ayeuna jadi rarancang terus di tali timaan terus di tali kurantangan nepikeun ka di keretasan black jadi langlayangan. Itu alaikum bimujalasatil ulama, pembentukan diri supaya jadi jalma anu bener imanna, supaya jadi jalma anu bener Islamna. Sanggeus bener iman, sanggeus bener Islam, kakara tidinya mun dina langlayangan manggeus beres, tinggal diapungkeun, balik ke kalemur. Tuh diapungkeun. Tah moal apa? Lamun teu aya anu ngabingbing. Matak para ulama zaman baheula mah gitunya teu leupas. Teu mimiti kerja di santri nepikeun geus jadi ajengan teu leupas tinu jadi guru aya we nu ngabingbing. Naon sababna? Sabab urusan alus jeung goreng guru lebih paham, anu ngabingbing lebih paham daripada jalma anu ngalakukeunana. Sedangkan ari langlayangan bila mana geus ngapung geus pasti diadu. Nu ngaranang layangan bila mana ngapung resikona teh diadu. Lamun teu diadu jeung nu sejen diaduan ku nu sejen. Urang mah moal diadukeun anggar disabat ku batur. Leres.
Atau memang orang karena ngamaksud rek ngadu we deui dek diadukeun jeung batur. Itu nu ngapunkeun nang layangan. Walaupun ayeuna rarasepan keukeuh we mangandung resiko. Najan eueuh tujuan dek diadukeun ge pasti aya nu ngaduan ku batur. Bila mana ieu lang layangan geus hiber. Dalam arti ketika orang iman geus aya, kaislaman geus aya, ya dituntut kaislaman jeung kaimanan teh dipake ku diri urang dina kahirupan urang. Anu di dinya urang bakal nyang hareupan, bakal diadu di dinya urang, diadu jeung kambung, diadu jeung kahayang. Diadu jeung anu ngewaeun, diadu jeung nu resepen, eta teh diadu kabehanana ge. Maka bila mana ayeuna urang eueuh nu ngabingbing bakal bagian eleh. Bakal bagian eleh. Kakara diadu jeung kahayang anu teu kasorang langsung stres kan kitu. Diadu jeung kambung anu keuna ka diri urang nu teu dipikahayang langsung stres. Itu karena eueuh nu ngabingbing. Tapi bila mana ayeuna lang layangan diaduan ku batur heug aya nu ngapungkeun. Dicik-cirik diberean bisa meunang. Ketika orang hayang hiji perkara dibere carana, dibere jalanna, dibere nyaho. Sampaikeun ka hasilna. Lamun dek picilakaeun pan dibejaan gitu. Eta oge lamun lang layanganna henteu jaleungeur. Aya teh manang layangan teh aya anu serengkeun alus, geus serengkeun ka dieu alus. Aya wae nu lang layangan teh nu diapungkeun teh muir eta mah. Kusut kana kanurut teh. Tah eta teh jelema teh aya wae anu ka urang teh ongkoh nanyakeun tapi teu didenge. Muir lang layangan jalinger eta teh. Kusut kana karutung-tung menyangsang wae. Tina dapur haur. Eta ngalalajoan jalma teh teu beda siga lang layangan diri urang teh. Anu teu meunang leupas tina golong. Leupas we tina golong geus teuing di kumaha eta nasibna lang layangan. Pegat tina golong leong-leong aya anu dina situ kejet. Aya anu kana dapur awi, aya anu nyangsang dina tangkal kai. Nasibna teh teuing kumaha? Aya anu nyangsang dina aliran sesat, aya anu nyangsang dina aliran itu, aliran ya anu teu pararuguh teh we. Aya anu pinah agama deui bae aya. Itu lang layangan pegat tina golong. Matak saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nomor kaduana wajib kitu keur diri anjeun hidup di bawah bimbingan ulama. Matak nomor kahiji anjeun kudu deukeut jeung ulama, nu dimaksud ngaji itu anu tadi. Nomor kaduana anjeun wajib berjalan hidup di balik bimbingan ulama. Matak dina hadis nage alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Jadi teu bisa lepas tina bimbingan. Adapun nang layangan yang macam-macam lang aya we nu berat sabelah aya teh. Geus pugu di omekeun ka di dengdek deui, omekeun dengdek deui aya jelema teh kitu teh teh. Omat ulah pegat ngaji di tang teu eueuh. Teu hadir. Ada yang gede omat ka ulah pegat ngaji. Tang eueuh deui. Teh lang layangan berat sabelah teh kitu teh. Itu. Awae jelema teh mina ngadongeng terus tapi teu didange eta teh ngalayangan jalinger nu kitu teh hese diatur ngaliurkeun unggul. Mun dina ngalayangan mah matak ngusutkeun ka nur. Ka mararengkel ka nur teh. Tutungtuna geus beak-beak teh murilit pan cancang sang tangkal kai. Hese diserengkeun teh hese ditutupkeun kitu mah. Nah itu istilahna keayaan diri manusia. Jadi orang teh kabehanan ge bakal diadu nu ngaran hirup teh. Begitu orang ini kana kahirupan. Jadi aya hirup, aya kahirupan. Begitu orang gubrak ke alam dunya, wah hirup. Nagadean saeutik geus bisa ka itu ka dieu ku sorangan berarti orang geus masuk kana kahirupan. Kahirupan mah aya interaksi jeung si A, interaksi jeung si B, wawuh jeung kol, wawuh jeung jamu, wawuh jeung ayam, wawuh jeung entog, wawuh jeung tiung, wawuh jeung
dagangan, tatanian, peternakan, wawujud nu karar itu tak eta ngaran kahirupan. Ketika orang hiber dina kahirupan, lamun teh mah urang lin ibaratkeun lang layangan anu pegat tina golong geus teuing kumaha nasibna. Teu maka urang butuh nyambung jeung golong. Tangke kudu nyekel golong diatur nama di bejaan. Kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu. Tincakeun di dinya. Amatak nomor kahiji butuh didikan, nomor kedua butuh bingan. Matak pantas atuh surah Allah Subhanahu wa taala dikuatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu eukeur nyaritakeun masalah wajibna diri urang di bawah bimbingan seorang ahli, di bawah bimbingan seorang ahli atawa jalma anu dianggap ahli ku diri urang. Amatak bahasana ge alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Kakak ieu lang layangan teh naon ketika diturunkeun teh beuteuh balik deui ka imah keur apungkeuneun isuk itu nu ngaran jalma pasti diadu hirup teh diadu jeung tatangga jeung salaki aya pacokregan beda pahaman diadu teh bila mana eueuh nu ngabingbing pasea ka ituna tapi bila mana aya nu ngabingbing salakina bebeja pamajikanna bebeja dibereskeun itu. Kadang pacokregan ujung adi, kadang pacokregan ujung lanceuk. Ieu mah lain ujung jelema, jeung naon jeung hayam diadu naon ge bisa wae. Lamun urang ayeuna muka peternakan berarti urang teh keur diadu jeung hayam. Berarti urang keur diadu jeung urusan kahayang, hayang beunghar. Mata ku hayam ge hayang beunghar. Tapi lamana teh aya nu ngabingbing, beunghar acan salat geus diliwat terkadang kitu. Elehna urang teh bila mana geus eleh mah urang teh jadi cul kana ibadah, cul kana amal soleh. Eta teh jalma anu eleh dina kahirupanana. Ngaleng-leong. A'udzubillahi min dzalik. Amatak urang teh butuh ngaji supaya urang ngamenangkeun ilmu. Keur naon eta ilmu? Keur nyalametkeun diri di dunia jeung di akhirat. Itu nomor kedua na urang teh kudu usaha. Teh lamun urang syarat anu nomor kedua untuk menyikapi kesiapan diri diatur ku Allah, diatur ku Rasul, diatur ku keimanan, diatur ku keagamaan, ku keagamaan. Cek tadi nomor kahiji urang kudu daek ngaji supaya urang ngamenangkeun ilmu. Tah nomor kedua na urang kudu daek usaha. Kenaon ya usaha keur ngamenangkeun duit. Gitu. Naon sababna pangna urang ayeuna butuh duit heuh da dahar pan moal cukup kulhu bisa ngaji cek pamajikan teh Kang abi lapar ka dieu nya ka dieu sok urang pamacakeun kulhu sabalikan moal warageun pamajikan teh bere kulhu mah anggar we kusamo sapiring jeung deungna. Nah di dieu urang wajib usaha haram nganggur teu meunang nganggur wajib usaha keur ngamenangkeun duit. Hiji kudu ngaji supaya menang ilmu, kedua kudu usaha supaya ngamenangkeun duit. Nomor katiluna urang teh kudu daek ngadoa. Naon sababna? Sabab sakabeh perkara anu dipikahayang ku diri urang kabehanana anu Allah. Di Allah teh aya beunghar, aya cager, aya senang, aya ngeunah, aya nikmat di Allah kabeh. Di Allah anu kagunganana. Tah urang hayang kana eta kabeh. Berarti urang kudu ngadeukeutan anu ngabogaanana. Maka kumaha carana? Ngadoa. Tuh, matak doa teh jadi senjata na mukminin. Nomor kahiji kudu daek ngaji, nomor kaduana kudu daek usaha, nomor katiluna kudu daek ngadoa. Ulah pegat ngadoa.
Nomor kaopatna lengkahkeun diri urang kuladang ilmu jeung duit jeung doa nu tadi modalna tah ku modal aya ilmu ku modal aya duit ku modal ayeuna aya doa lengkahkeun suku urang diri urang dina jalan anu dipikarido ku Allah. Nah eta sakitu kakara bila mana ayeuna opatanana ku urang geus kapigawe maka nuqsanur raja inda wujudi zalal moal terjadi ka diri urang moal kapangih ku diri urang bakal bisa dikendalikan bila mana geus modal ilmu modal duit modal doa eta terus urang ngalengkahkeun diri dina jalan anu dipikaridho ku Allah maka ketika situasi teu sesuai jeung prediksi moal matak stres moal matak pusing kana diri naon sabab yakin hasilna eta matak salamet ku teu hasilna ge eta teh matak salamet itu hasilna eta teh ciripi salameteun teu hasilna ge ciripi salameteun buat teuing anu urang teu hasil teh mun hasil teh bakal cilaka mata ku Allah disalametkeun jadi we teu hasil. Tapi lamana geus bisa kakendalikeun kitu insyaallah pintu pertama menuju kana ihsan bakal kapigawe ku diri urang. Pintu kana ihsan bakal kapigawe. Sedangkan cek tadi teh ihsan teh erek ngalusan anu geus alus. Anu geus alus. Lamun dina bangunan mah tembokna geus ditaplok, geus diaci, tihangna geus diaci, geus rapi, profilna kabeh geus rapi, kakara dicet. Eta ihsan. Gitu. Imanna geus kailmuan, Islamna geus kailmuan, Islamna imanna geus kadidik, kaislamanna geus kadidik, kakara ihsan. Dinyakeun. Bakal jadi lamun imanna masih ruksak kaislamanna masih ruksak ihsan ditapalkeun ke jadi tengeunahkeun katingalina ge tengeunahkeun itu mah ulama-ulama baheula beres ditalkin teh langsung hararebat naon da imanna geus anggeus kaislamanna geus anggeus ayeuna mah imanna ruksak kaislamanna ruksak ditalkin atuh tungtuna teu ngawirangkeun thariqah majarkeun thariqah eta mah goreng teh nyaho lain thariqahna nu goreng jelema na we gelo tah mah gitu kedek ngalusan naon atuh da iman geus rusak keneh umehaneun dari kangaran ngalusan mah kudu iman anu geus anggeus kitu dalam arti minimal gitu sudah terdidik keimananana minimal keislamanana sudah betul-betul terdidik teu kakara dibere ihsan ngeun ku sabab situasina kieu kaayaanana daripada ayeuna nungguan ayeuna kadidik keimanan kadidik keislaman kalah moal kasorang ihsan kalah moal kasorang anu geus dikeureukeun we kabeh imanna digarap keislamanna digarap kaihsanna oge digarap kitu wae naon ngeun meureun polana teh bakal rada capek rada ripuhkeun da teu gawe ge ripuh nu gawe ripuh nu ngamun ripuh itu sarua ripuh ieu. Nah, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kagampangan amin. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waliwalidayya anu kirana anu